Udah atuh Kang. No, Pangalakeun nangka Kang jeung kitu. janganlah hoream, jangan dasar Kang ya Kang mah kalian ieu. Kunaon? Kunaon nyai pakai piring tagala. Kabayan kuring teh ngidam pisan nangka tapi mainna teh daekeun mangalakeun. Oke, kemana jeung jadi mesti kabayan? Di ditu cirina Heuleuh mesti kabayan kalah ngorok. gunung pilu hejo lembok kakayona Didi kuring matu bibilintik Alah ayeuna bubu kolot deui. Eh, sia kabayan rek naon di kebon aing arek maling. Tuh aing ini. Itu aja biar balik heula lah. Sial geus aya di kebun aing deui arek naon sih arek maling lain. Hanteu nyai. Demi naon sia kabayan? Demi nyiit teh. Bet mau ngaran pamajikan. Sia jeung aing ka imah PRT. Pan urang mah teu maling nyai, sok we periksa. Terus anak mendongkrak. Berangkat teh kabayan. Iya kabayan udah aya nama bisa lari sorangan. Ayo atuh rangkul ayo. Mana ya Kang? Ngangkatnya kebalik bae. mun paring Kunaon nyai pakai piring tagala. Kabayan kuring teh ngidam pisan nang. Mas kabayan kuring teh ngidam pisan nangka tapi mainna teh daekeun mangalakeun. Mak si kabayan kuring teh ngidam pisan nangka tapi mainna teh daekeun mangalakeun. Eta mak si kabayan kuring teh. Eta mak si kabayan kuring teh ngidam pisan nangka. Mau apa? Wasir.